Kumari sakitu suatu kawajaran urang sadaya beda diri urang mah jalmi biasa. Dina saat anu ayeuna urang bebersih secara lisan, bebersih secara hati urang dina iktikad masing-masing. Artina urang nyaeta kurang mas dina bahasa nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten nyaeta kalepatan ima kalepatan anu dihaja wa ima kalepatan anu teu dihaja. Ima ngalamungan nyaeta kelepatan lisan wa ima urang nyaeta kelepatan patekadan wa ima kelepatan di masalah pada melah. Dina saat anuina urang sadayana urang silih bubarkeun naon martina paur kadituna peda urang nyaeta mayuna sasi anu kalintang sucina mun urang ayeuna dina kalimatna urang teu bebarna teu silih bebaskeun dina saat anu ayeuna paur kadituna sieun kalimatna urang teu bersih atina. Sabab cek sebagian keterangan ati mah suci. Kumaha anu urang geusianana lamun eta ati suci geusian anu kotor pasti kabawa kok kotor. Lamun eta patempatan suci bila mana urang geusian kuno kotor pasti eta sanaos suci pasti bakal kakotoran. Kumaha kisah itu urang sadaya mah terlepas saur Nabi al insanu mahalul khata wal misdah. Manusia mah soka keunaan ku kalepatan jeung ari jalmi mah soka keunaan ku hilaf. Kumaha kisah itu urang suatu kewajaran dina saat anu ayeuna secara lisan nyata urang silih bubar. Pada khusus nyata anu kempel ngadieu di majlis khusus nyata ka ibu ka bapak ka wanita ka wali sadayana nyuhunkeun diaturkeun pribados syariatna ka sadayana bapak-bapak ibu-ibu para pemuda-pemudi santriin wa santriawati peda situri sok walakunana lin hartina suruh barudak mah nyaeta mungguruin sana urang mah diajar we aalita tersim kulimah teu pantes teu payus nyaeta bujeng-bujeng mapatahan anu senes diri pribadi oge papatahan anu senes. Naon artina sabab sing geuning pangpodo-podona teu tiasa naon-naon. Kudu itu dina saat ayeuna kasadayana we ibu-ibu badai hapurkan ibu kapribados. Alhamdulillah. Bapak-bapak, bapak sadayana ieu teh bapak syukuring hadir nyuhunkeun we nama urang silih lubarkeun silih bebaskeun bilih aya angan-angan dina mana masing-masing bisi aya kalimatna urang sapertos kagetrik atau urang aya bisi ieu mah aya paribasa pondok nyogok panjang juga bahasana ku bahasana atau ku tingkah lakuna ku reretna nyaeta urang ku lengkahna kadituna ku itikadna bila aya anu ngajekeun dosa urang silih bubarkeun dina saat anu ayeuna. Mudah-mudahan terutami ka habib ini hapunten ya abah milih mah aya kalepatan pasti sudah bisa pada waktu kerajaan terutama ibu sareng keluarga terutama nyata anu soka dibuka sasarna aring-aring sasarna kadang-kadang tina bahasa nambanyol kadituna kadang-kadang bisi teu sawi dina hoyong kadituna aya rasa nyata teu raos tah eta teu raos teh bisi ngajadikeun dosa tah urang silih lubarkeun we dina saat anu ieu lain hukum lainna kuduna mah urang silih lubarkeun saat rasna urang kudu silih urang momean bilih mah pribados insyaallah bilih lepat sok pamomeankeun. Da abdi mah jalmi biasa anu tadi teh saur Nabi nyaeta ari jalmi mah sok kageunaan kalepatan jeung hilaf. Nah eta kalepatan teh ima anu dihaja wa ima anu teu dihaja. Ima anu dihaja mana
kadang-kadang urang sok jalma mukmin jeung mukmin, muslim jeung muslim sok aya jadi bahasa teh urang sok sirik caritakeun